keur meujeuhna dipojokeun Islam mah teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya tempat tuh Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan itu cenah dirakan kos kitu ulah dianggap, tapi ketika geus delcel urang ge rada culak cileuk. Nah ieu teh secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajian teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus ku aki-aki geus ku gitu mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki geura pararae bab sih tentara mah geus teu dianggap sebab didikannya anak masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kadu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah nu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta oh atuh teh samarange Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana hahaha Ki Ahmad cek belan ha ini bukan orang ini ha jeleba-jeleba nu sekarang itu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyan. Lamun ketika jelema neuk ngareli mararingung kabeh cek Samaun ulah bingung ye di barere batu teh tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli lantaran kula mah buta teh naon di bere batu doang batu ngareli nu buta menyekelan batu we kadenge Belanda duduk murti sembalu dibaca bismillahirrahmanirrahim timpakeun wo cekur eta nu buta bae bisa ngajebur komo anu bentak meureunana tah urang ngadenge kos kitu harus tak perang teh asa deuk menang wae iya tuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asa nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas nah nu mantak keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon teh urang Madura asal ngadenge Banten bae Jawa Timur Madura nyoba bae ka urang Banten lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal urang Ciomas emang kumaha kitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibeulem besi sagesa dibeulem hurung bareng dipaut orang Belanda nalekeun bae waduh ceuk jadi kos kieu
nyin teh golok tadi gitu kan set dipaut teh diemple-emple urang Belanda gede waduh udah lain lawanan cek ini lain aku bos gitu tah golok cium mas teh lawan make trang tong tambah naon make leungeun dipaut set beres tancapkeun ka hulu oretan ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu paeh kanu puasana golok cium mas emang kumaha pakai teu kudu dikenakeun asal katoel tak geus ngerenyeg sakabeh awak tuh baheula kos gitu mun perkerisan temanggung keduh eta kumaha emang nyeun keris kitu emang nyeun keris kumaha make lain asugeun set mulai plong eta nyeun keris teh kos kitu eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu tah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ke Indonesia aya kene tah nu kos karitu tah satungtung aya kene moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya kene aki-aki nu ngebelebeh dianggapna eta asana ieu cakena ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalagaan tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan di Batur geus dardir-dur moal waka diserang moal waka di Indonesia ya lain lalagaan Timur Tengah serang, Mesir diserang, Syria diserang, Irak diserang, Iran diserang terus bahkan ke Thailand, ke Malaysia. Indonesia mau moal waka terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepak salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu di buktikan kan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho henteu ka jero kampung eta di Amerika ya satu kampung dedinya disebutkan anu aya itu selidik bener tadi nah eta lah bingungan nyana ka jelema-jelema model kos kitu tah mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seberebutin nama mana tuh kayak Gus Pur rota ke cerita natu di negara orang kerdianto acak-acakan kia emang gue nuna ingatkan betul ayah gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang kerbaik kan bayar diantar dekamana siala lempangan dekuman siala ditol mah tetap ditol kembali huru hara seutak seutik kalau masalah tetap nunyekelan Indonesia lain jelma sambaran wow lain itu burung Garuda tengke mah hiber tunggal negara ngabogaan kos gitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit buka sejarah Bung Karno mantap Bung Karno mah kurang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadele asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jeleman keraya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Jayani mata almarhum nyaho nya mah disebut maung Bung Karno jadi maung bae biasa ketika ka Lampung Bung Karno asup ka Lampung nah hiji jadi gajah nonton sing ada itu saya gajah tuh ngato Bung Karno mah tempat tapak naloba jasa unggal provinsi ayat tempat tapak Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang ayah baik
ayeuna nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang goteng di rumah aja di dia. Orang jadi tagen negara Indonesia kos gitu aneh tenang kalem orang mau orang bae ngaji urusan negara ya keur barodok wari memang ieu bang negarawan teh keur barodok ngeunkeun bae ante engke ge aya muncul tek urang kaget wari masih kene kuliah kene beneran nih mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kena kuliah lagi nya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nyana-nyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu masyaallah. Ulah bingung ulah bimbang batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya nu ngaping negara teh tenang lamun bapak ku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge ngeunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata sing hade urang Cikupa pernah deh neangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ketemu saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu aya naon di Pelabuhan Ratu mendak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu pararuti nu wararideung beunang beunana je pancen ieu mah kos karari aya aki-aki nu ngebeledeh aya CNN Amerika Bege tinggal berani nabe presiden ngegetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres jadi ngusir nada geus teu kudu make demo-demo nunggu RI 1 tenang kalau di kos kitu mah negara atuh si urang sok ngabingungan negara bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna geus datang ka mana